Asal leungit. Panek Amung jeung Abendot mah jalan-jalan. Budak nu kamari teh lain nu jeung si Amar, Neng. Heeh, Mak, ngaranna teh Abendot. Ganteng teu, Mak? Eta budak nu resepen ka maneh teh lain, Neng. Nya, eta Abendot teh, Mak. Mami lu atuh, Neng. Emak mah ku bapak siap, kuatara diajak jalan-jalan pisan ti zaman bobogohan baheula. Nya hayu mah rek ngilu mah, geura mandi heula. Ke Abendot teh bising kaburu datang manten. Heuh, marek mandi heula nya. Tungguan sia, awas tadi tungguan. Heeh, Mak, buru. Nah, Abendot teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak siap, Neng. Atos 100% tos siap OTW. Mana emak jeung bapak? Rek pamit heula ye. Ayo WA. Mangkat. Emah yang ngiring mumpung ayeuna keur ipa keneh. We urang OTW ayeuna. Oh, emak yang ngilu. Gagal atuh. Moal luasa. Hayu atuh mata ke urang mangkat. Sing geus manten mandina. Hayu tuh, Neng. OTW Bang. Tati, mama pakai baju mana, Ti? Hah, kemana budak teh? Bawa ninggalkeun aing. Dadang, budang. Kemana di mana? Nialnya di mana tuh? Di tukang meureun mak, teh angan ka ditu. Heueuh kitu nya. Heueuh meureun di tukang budak teh. Ayo mak. Oh, dang. Oh, dang, mah ditinggalkeun kuat di mana? Mah yang jalan-jalan kuat ditinggalkeun. Gandeng atuh mah meuni isuk-isuk keneh oge meuni gandeng wae ah. Mah yang jalan-jalan dadang. Kumaha tuh dadang? Nya jalan-jalan atuh mah ka itu, ka kebon awi ke tuh barengan supasuung atawa gori. Tuh coel lah. Tega mah ya mah dadang. Embung, mama yang jalan-jalan ke Ancol. Di kebon awi ge aya mah Ancol mah tuh sing nyarang celok tuh. Digulung ku laleur ge teh angan sok omah. Si dadang mah kalau wae, mah serius. Saroh aya naon ya? Di telepon tadi diangkat-angkat. Roh. Salah naon atuh asa teu mais teu meulem. Sikapna jadi berubah, Kak. Ya mah kala-kala si Kuya hayang buka kabogoh tapi ngarebut nu aing. Bajingan sia Den. Mapai jalan satapak ngaji juga bumi naneng saro. Duh, tegeran pales ah. Assalamualaikum. Salam. Ini Kang Bro. Tinggal enak ya, kuat banget gitu Den. Sukses bro, berkat bantuan mana si Amar mewek ku aing. Si Saruh berpaling ke aing jadi kan. Den, enam orang terus terang we kasih Amar. Boy Saruh gitu teh, akibat ku ulah orang duaan. Jangan ngomong naon bro, ulah tuh. Aing teh enakeun euy kasih Amar asa gede dosa wae. Komo ningali ayeuna mah jiga manuk menang mandian ngamurungkut. Aduh, ulah tuh bro. Begal proyek meureun. Aing salah kali sukses. Ya, hasil sia menangkeun si Saroh. Teh jadi kabogoh sia haram hukumna. Cuma geuning pakai hukum haram. Kan urusan aing deket si Saroh. Ah, wayahna Den, aing mun amplkeun si Amar, aing jujur we. Teu geunah hati aing. Aduh, gagal ya.
Tenang heula broy, anu mah arek ngopi moal. Ah, siang ngabageran. Sini pegangan kartu ku aing nya. Lain broy, aing mah nawaran, arek ngopi moal. Arek atuh. Tah, gitu atuh, arek itu. Keula nya, da gua nanik nyola. Nah, kopi sudah jadi. Buat Kang Bro spesial. Lila saden kebangian kopi ge. Ulur-ulur waktunya. Apalah inget lah. Ya, lain gitu broy, aing nareula caina. Paingan lila atuh. Hoh. Yuk, kopi di naonan menikir kieu. Diracunan di sianya. Curiga aing ya. Di mana-mana ge cai kopi mah kiru broy. Kayak ngarang masih cai kendi. Curiga aing kasih aden lah, licik saya den. Kan saking ngiluan peran aing. Bisa ge sarua licikna pas aing. Aing mah kabawakeun ku sia den. Sabarana hate aing ngabodas. Teu hideung ku sia. Bodas teh manuk, anggar we bau. Pokona mah mulai detik ayeuna aing jujur kasih amar, bila perlu kasih salon langsung. Gila broy. Aing mah kumaha nu ngaram teh urang halalkeun wae. Kumaha carana? Dah, aneh sakit heula, kamu nang boga duit ku aing tambahan. Anger den, haram sakitu mah. Ampun teh sia broy. Tah atuh ku aing tambahan deui. Tah, nah bisa urusan teh den. Ade sia ulah kieu. Aman terkendali, tapi lamun ieu beak jigana haram deui den. Datang deui ka aing, ke ku aing tambahan deui masih aktifna. Siap gan. Wah, kunaon ngalamun pas sakitu kenceng na. Kayak masalah sok caritakeun ka Ami. Ming, mama teh kepikiran adi maneh wae. Kunaon emang si Saro mah? Si Saro bodegong ka mama. Lain Ming, si Sarok mah ti leutik nepikeun ka sagede kitu, tara nyusahkeun, tara bedegong, beda jeung maneh mah musikeun wae. Terus kunaon atuh mama ngalamun nepi ka sakituna tara scenariona. Maneh nyaho teh si Sarok ka mana? Oh, teh nyaho mah. Emang kemana sih? Si Sarok keur isu pamit ka mama. Mereka mana emang si Saro? Rek ka ua uming cenah nek niiskeun hate. Teuing jigana aya masalah dah. Wah, Umi mah kan di Bandung mah. Heeh, cek saha di Bakan Loa atuh. Saha ka dituna eta budak. Nya sorangan, ku mama teh diomongan, citang tadi anter ka lanceuk maneh. Malah hayang sorangan wae. Ah, teu mungkin si Saro lu dengan ka Bandung mah. Biasana ge mah tadi anter ka Ami. Pasti ieu mah aya nanaon ya, aya masalah. Heuh Ming, aya masalah jiga nate jeung kabogohna. Tara sisinarieun sifatna kos kitu. Asa melang hate mamah teh. Mama deui lain cara, ngalah dibikeun makan sorangan wae, boga anak awewe hiji-hijina oge teu melang gitu. Ari ku aing kudu diborogon kitu. Ari kabogona si Saro saha sih? Orang mana? Budak mun teh heula ka dieu, maneh mah moal apal, ngaranna teh si Amar, teuing orang mana-mana mah. Kudu dibere pelajaran ka budak. Wani-wani nyari tadi aing. Geuning amang ka dieu, sugan teh rek jalan-jalan ka kota. Di kota mah loba jelema neng. Maneh kena di dieu loba pila tuh. Udarana ge sejuk. Manya pila leutik kitu, Eta teh ngaranna pila puyuh. Gratis neng tapi ka isuk ge di dieu mah. Tukang dagang di dieu mah. Tah, eta istimewana tempat di dieu teh. Irit duit. Ari ka kota mah acan gajian. Ngaborkeun SAG can payu-payu. Terus kumaha lamun tati kahausan? Tah, kan ama wacai di ieu mah babakelan. Adi. Bos. Lut. Sia di mana, Lut? Dia bos di warung jajan. Jajan. Terus boga duit wae sia.
Nganjuk bos. Pan ke bos no mayar nama. Tah, ya siapa? Ini sang mayar we masalah kan ka aing. Kagak saya buru, teangannya dia. Siap bos. Ka mana sih? Kurang neangan budak don. Nu nyari adi aing. Ngeunah we. Ku aing eta da digalakan adi aing. Siap OTW bos. Nama bos mah dihela we. Yang ini satu kuya. Emangnya sih ya di bangun bunget doang. Ya guys, buru ka dia. Oh. Siap, luncur. Telepon sama nih Ming. Silut mah. Kamarana mana jeung si Selud? Rek nongkrong we mah. Gua teh nek nyian huru-hara ka si Amar. Lain. Awas ya mah wani-wani nyari hati aing ku aing. Kapan heula sih ya? Pot lidah. Biasa bos, torela. Ayolah, ngomong. Berangkat. Oh, ayo. Lord, tugas ya. Kurang neangan ngaranna Amar. Kurang punya pacaran teu budak. Amar. Amar anakna Mang Asne lain. Amodo aing mah pokona mun aya nu ngaranna Amar, kurang langsung capeureup beungeutna ge ya. Gala bos. Itu anu mojok. Urang sampeurkeun mah. Ayo Lord, urang sampeurkeun. Tugan we eta nu ngaranna Amar teh. Atel ye leungeun aing. Wani-wani nyari adik aing. Tapi bos, siga budak kawe nu keur lagi palak teh. Geus kan bae lah. Paling bebeja deui ka inu aing. Geus urang ancam ayeuna mah ka ditu. Ya aja dari kitu mah tuh. Ayo sampeurkeun. Neng Tati. Cinta teh Kak. Itu ya bonganan diajak jalan-jalan ka dieu. Sugan teh rek ka kota. Pan ke cek age. Kemudian geus boga duit. Ti, hai tuh Ti. Embung kayak jelema. Hai tuh Ti. Ti, hai itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha Neng? Preman anakna Haji Erna. Rek naon ka daerah ieu? Ngaganggu wae batur. Anjir, buru tuh. Siga nu geuleuh aing datang ka dieu teh. Jawa teh jeung ngaranna Amar. Kamana budak naina? Dijakeun buru. Rek naon sia nanyakeun si Amar? Eta babaturan aing. Teu perlu naon sia? Nah, beneran bos, babaturan si Amar ya. Kudu makan ya. Ayo wes sikat seret. Ada jeung ulun. Ayo dah, yuk. Rek naon sia? Adi we heula. Hei, rek naon? Cekok sia. Naon ieu? Hei, rek naon? Perlu ka? Jakeun sia ka si Amar. Mun heula sia babaturanna. Jangan wae gitu. Terus ajar sia beakeun. Terus